Narendra Kresna lugai tina pangkulman di serangan kulewas barang brai socana bentak ayat tenawa wilir dere pamunawa wilir pamunawa ya besar kali nurang lakia ya hilir bangunan rakyat Jangiratani lugai inapan kaget general ningali ningali kang ayat kenawa karena hees tepi ka timrat-timrat teuing hees di tengah leuweung si teu boga cedok di mana bae brugna di mana bae brugna eta aing anu ngageuingkeun ulah kaget aing deuk nanyakeun aya anjeun urang mana saha ngaran anjeun di mana eta keur naon hees di dieu coba jawab uyuhan betah di gemrong ramat tukung sarupa itu kenapa dan kenapa ayah naon manusia hai bangsa manusia atau angin jin apa dewa nuker nyamuk wah sategasna kaulah teh bangsa manusia manusia terus urang mana anjeun kaulah teh kebih di luar negara utangku saha ngaran anjeun ngaran kaulah teh Kresna sakali deui ngaran kaulah teh Kresna urang mana anjeun kaulah teh di negara Tinggalamani naon pangkat anjeun kaulah teh raja sanajan bari kieu ge atanapi hiji pemimpin negara nangis sanes agung upaya mutu pengah amar wata sultan pengah amar pengah kamir-kamir rakyat jandera Bajah temenan Kresna Maharatu anjeun gelar Batara lamun teu salah. Paingan eta kecap si Togo anu sakitu nontorena kadenge ku aing natap memang si Ogo hiji koron anu urang dipersanya. Teu jauh aing usaha lalu di Kresna utang. Sumur bajak kumajangan Kresna eta sobat. Katul mumun bisa patepung dia Subhana Wasa Raja Ratu Mingguku utama Ahatun karena jawaban salira tepat pisan Kresna ulah kaget ya kaulah tupi bae tupi salira teh bangsa naon kaulah bangsa jin urang mana kaulah teh ti nagara Karang Kencana tupi jenengan ngaran kaulah teh eta anu katelah Maha Prabu Ganayitna kaulah teh raja sajajar jeung anjeun sainfo anjeun raja kaulah raja eta memang kaulah teh lumampah geus aya kana tilu poena apak-apakan kalayan apuk-apukan di luhur eta aya nu diteangan atunaha ayeuna dikesakeun patepung lawung anu tang
naon nu dipilari heuh kieu sategasna derek kieu sategasna Ieu ya derek. sategasna kaula moal dek dinding clear dek cepak pahan mutan eta kaula teu boga nagara anu merdeka tulaluasa nya eta kasebut nagara karang tersana ngan atunah ieu teh nagara teh tara-tara kamah wabah kakin saku kasakit anu merajalela Diserang tah. masyarakat pagebuk taya papadana gering sore pae isuk-isuk gimana katrat isuk-isuk sore ngajeng kayak kitu ya kasakit ku jahat-jahat. Hatuna numutkeun katerangan ti hiji kolot anu beurang dipercaya. Aya mangke nagara waras Waluya. Waras Waluya sacara bakar-bakari. Eta tapi kudu ditumalan ku sirah jelema eta kudu ngaruang sirah jelema di tengah alun-alun kudu ngalitan sakodong. Ari anu kudu dipake tumal teh nyata ieu saderek tira pangapunten bae kaula nya mah deuk dihalang-halang mah deuk dinding clear eta anjeun pisan anu dipergih ku kaula sirah anjeun deuk disiunkeun kaluhurna dikeun tumal nagara utang. Sirah naungkuan namanya. Jadi kaula teh disiunkeun kaweningan galina kaula teh nyuunkeun kabeh eta kahanap mamangat teh teuing. Mung sakadar kaluhurna wungku eta mastaka salira bakal dipake tumal nagara. Mastaka wungku henteu salira mah cenah. Eta lamun kudu dibeli sabaraha lamun teu dibikeun di penta. Lamun teu dibikeun dibeli eta deuk make jalan kumaha ngan kaula percayaan yang teraja utama nu boga perasaan nu tantu kira kumaha deuk masrahkeun kitu bae coba kaula minta jawaban anu pasti mangsa kieu. Aduh. Nya deuh. Geus rupa-rupa we ieu sasekelan. Dodoja. Aduh. Urang. Dupi kakasih teh gana ieu mah. Nya kayak ieu teh nah nyarita teh banyon atawa kumaha? Aing di pana banyon? Loh. Aing di pana banyon kuyu? Coba jawab. Tobat nasib ketika kieu teh. Nepi ka lemah dieu mana? Aduh. Coba jawab deuk dipikeun apa moal sirah anjeun. Da teu menta kabeh huluna wungkul. Henteu, terayana teh. Kresna raraena asak jiga beusiatah beuleum jagaban mawinga-winga. Socana jiga kingkiraban sari tapi tanang saparantosna midanget. Saur raja anu sakitu kasarna sarta ngancam bahkan udah jangan. Kresna Yamulatan tokor panggulingawan. Aya naon caritaan kaos kacan dengan kajang abung kenalat letah ketulangan bibir teliungku. Alah. Nya manang kaboneka. Manang kapungul ngadentu. Ketika hirup kaula deuk bisa jajarkeun jeung meh hideung eukeur mah eukeur kaula teh aya katungaraan. Haeuh eukeur naon aja di dieu. Kaula teh satigasna keur neangan dulur nu sayakti. Neangan dulur
saha Arjuna satria panangah panawa malah manar anjeun terang sareng bisa patepung dikeresakeun geus patepung jeung Arjuna eta teh kudu kaula hai teh nyaho aing moal eta moal ikut campur kana urusan batu aing teh panjenengan jelema ngaran Rajuna aing teh papanggih jelema ngaran Rajuna aing teh nyaho anu penting mah aing yang kahulu anu tangtu keur tumanaga rasa kitu kresna daek teh daek ai sugan teh banyo hai teu bisa deuk dibikeun apa ya ngaran anjeun Gonaid mah Gonaid mah kula coba gerak singkir leungeun baju kan sakatuhu eureun maka bisa bela ka diri kaula lintang ti kaula pribadi coba urang para okol pegang pati saat sana sirah dipasrahkeun ka anjeun pikeun tumanagara bukan wani kamelana ku baka ka pengen jamu dipasrahkeun salah pertula kencana salah tutungangan pertula bobot kancana mas nyagen bobot ku serbu kati horata damung klip luka samar hai ngajak lu kai sahabat maju ya hai sahabat maju aku sing bakal melateni kurang ajar ben hai rekat jurus Kresna kurang ajar si Kresna lain lumayan jurusna eta kilat dekat tuturkeun ku mata eta jurus aing pangalmuih gebros eta cek ceker ngagalacan kana inungna suku abus kana mata karasana meuli ngaburi nyai kana mata aing karasana ngaburi nyai mata aing karasana ngaburi nyai karasana nyoy yang terus coba maju jamak dening Kresna inga ngaburi nyai nu teh papadana Prabu Ganayit mah tumiba lemah ajalin pati sapisan iya tuba kurang ajar aduh Yai Arjuna nuhun Gusti ketika dikeresakeun di mana manusia keurna teh sempek mencak sempak sok aya we jalan piruk sakeun jeung piruk ieu sabalikna jelema lamun keur meunang kabungah sok aya bae jalan pika gumiraeun aya istilah anu rugi sok kacing sirihi anu rusak sok katawa-tawa ganina coba maju geuning teu sapira tanaga anjeun ketika kitu aduh Rai nanti mana atuh salira teh aya Kresna melas melis mungkuran Ganayit mananging watak wantos kurang siluman Prabu Ganayit mah aya sifat anu tangtu kakuatan linuhung di mana rubuh ku musuh saharita antakanatan saharita tiasa gangiratang aya istilah 1000 kali mati sadina 1000 kali hirupna kitu numutkeun ugeran riwayat anu kapenat Prabu Ganayit mah jangiratang Kresna dina mangsa ayeuna tangtu anjeun atos sarta rewas nempo kayan ieu kieu memang aing eta 1000 kali mati sampai 1000 kali hidup
Tiap awak antara kanatan itu kekuatan air. Kresna coba. Kresna coba gerak tangan dewi saya penghabisan urusan katarah ilmu urusan kasusu. Itu Kresna datang. Gusti. Aduh. Si Kresna kaget teman. Coba deh kumaha, coba denawa kana ieu mah. Urang paranyikikeun dengan bajukan sakatu, aweuna maka bisa mutuskeun jiwaraga anjeun lintang ti. Pusaka kris kaula panunggul naga. Panunggul naga teu pila. Coba. Iya. Hana burinya coba maju. Penasti kersah yang dumampara. Prabu Kresna ngahematkeun bedamak. Penunggul naga pusaka sengalamani. Prabu Ganayitna beheungna pegat sapisan kantun kulit punuk awir-awiran tumiba lemah Prabu Ganayitna. Tumah. Ai sugan tanya geningan berjiga bolang kitu. Tiap kantelan ku panunggul naga pegat kari kulit punuk anu nang kawin. Aduh. Si Kresna kageteun eta aing sidik bieu ngagewor getih tina genggerong eta kulit punuk aing aplek-aplekan eta genggerong aing pegat. Eta Kresna kaula muji eta panunggul naga eta memang mati nu tajakinggana tapi kaula memang boga kekuatan 1000 kali mati sapoe 1000 kali hirup eta kekuatan aing utang. Hai coba deh kumaha Kresna. Dina Kresna prihatin kali nu tajakinggana. Aduh tobat teuing denawa. Pun denawa sabab maju. Istu kateter dina marka okopran pati dimargikeun siang tega kana tuang wengi tega kana kulem lajeng diudag-udag ku Prabu Ganayitna mipir pasi mapajungkan. Hai teu ka mana Kresna? Kresna teu ka mana Kresna? Kresna daguan Kresna. Udah Kresna kajamak ku Prabu Ganayitna angkengna sarita dibebetkeun kana salir kai Kresna istuning ngalumuruk cigalamak anu kaya hargana daya pisan daya kayana dipun jamak ku Ganayitna nu tangtu. Kresna rubuh sapisan. Ya. Ya wis penasti kersah yang dumampara mapan bayakna. Waraking kantin wis. Ya, kurang ajar. Desak kumaha kekuatan anda. Kaniaya utaya kapadana. Dari Arjuna di mana aku sangat berada.
Saya pangarti nu kalilip-lip pangabisan ucan katanah ilmu ucan kasusul kurang ajar geningan begitu kalakuan teh eta can asa ilmu anjeun kresna coba pikir tikiwari bisa ya pangarti nu kalilip-lip gana yitma yunda berabat dina resang dia kaulat yang akan dari disik-sik tidak masai dicacat di walang-walang istuning kaulat teges kurang daya jeung upaya dek masrahkeun yang akan dina wangsa kiwari dan geningan bela diri kaulat dengan semet kitu atas kaulah ngaku anjeun teh hiji raja anu pinuju pamuk gagah sakti mantaguna alah iya balik kanan kaulah hirup manukru pinuku kabingung aya dina sagara katungara raku anjeun gerak gunakeun eta pedang tiga sebeuheung kaulah da teu pira-pira menta huluna wungkul kopae awakna mah da teu butuh eta piramenta huluna wungkul kaula moal dekop awakna ka dieu huluna keur tumanagara deuk ruang di alun anu tangtu kaluhurna we coba geus tegrakeun kaikaran tina ajaib pati kepino gawe nyatu mangateh teuing kaula teh nyangakeun tegang pati langdunya kepino deui sawarga kinawe ayu papatan pada perayat saang bulan 14 kegenek teu maleukmeun. 'Iya. 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 '
tega ninggalkeun alam pangberaan teu pino nyatu cing ridho bae tresna dina masaena poe bakal ditek-tek beuheung anu tangtu togok syukur eta kana katerangan ti anjeun gong nyai anu geulis Jastuti akan datang eta ngaruang sirah kalayan masyarakat Pakawaras Paluya nagara Pakalaya Dangiang eta sipati datang mawa awewe aing oleng panganten poe Salasa eta gonayit mah moal beja-beja ke anak panita kitu beres kabeh ngomong bakal disabet baheun anjeun pedang kangkang pusaka teu pino damel nyangakeun we rai panengah tepi ka kieu nasib akan gayanana Pinasti kersah yang tumampara barang tresna bakal dipuntu gajanga dening ganayitna tresna ras emut kagungan garwa Dewi Pratewi anu nyangkin bumi Pratewi eta bumi eta Pratewi ratuning bumi ilapisan bumi katujuh anu dina mangsa Kresna nuju diungkulan ngadak-ngadak bumi bengkah molongpong jalan gede sasapuan sabus awak nu tantu Kresna rikat barang bakal dipuntu gajanga dening kana yitna Kresna manying dateng tanah bengkah sapisan